Kanjeng Nabi Syuaib teh hirup di negara Yordan. Perkampungan Ma'an. Ibu kota ngaranna ibu kota Ma'bad. Kemudian nagarana ngaranna Yordan. Kabeneran di Madian. Ibu kota Madiana ngaranna Mabda. Perkampungan imana ngaranna perkampungan Ma'an. Kanjeng Nabi Syuaib teh hirup teh di tengah-tengah manusia nu kerusak. Karusakanana nu kamari dijelaskeun ku Gusti Allah digambarkeun dina Al-Qur'an dina ayat nu kamari hiji indah jasa ngurangan timbangan. Dua ngurangan takran. Tilu selalu menghitung teu beres ujung-ujungna. Opat caricing di jalan nyana maling nyopet ngagarong begal. Caricing di negara teu aman masyarakat lantaran nyana ngalaksanakeun muksi suki jeung meres terhadap masyarakat. Kuabe acak-acakan di kalangan pedagang geus terapi nakerna jeung nimbang jeung ngitungna. Di kalangan bangsawan kitu keneh nu ayangan rentenir madulu. Di kalangan negarawan ngalaksanakeun birokrasina luhur pisan kajujuran meras jeung nyuke. Peribadahanna nyembahna lain ka anu ngadamel langit bumi tapi ka patung ka batu ka kayu kafir. Diutuslah Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Tapaheula nyana di guha Mabda. Mendak lamun urang ka Yordan terus ke arah Madian, belok kanan ka ditu nu endek ka makom Kanjeng Nabi Syuaib. Di belah kanan aya gunung-gunung, di dinya aya bolong-bolong. Eta teh urut tapak Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Belah dituna aya gunung khusus, gunung Mabda. Eta aya liangan, aya dibentukeun tihang di hareupna, aya liang mun urang asup teu bisa bari nangtung kudu bari mendek. Di jero eta teh paranti tapak Kanjeng Nabi Syuaib di jero eta guha aya 10 makam guha. Kitulah Kanjeng Nabi Syuaib teh terus ibadah ka Gusti Allah. Kabelah dieuna dibere mukjizat turun malaikat Jibril alaihissalam. Mukjizat da teu kagok Allah mere ngan sifatna titip doang. Tongkat titip Syuaib nu engke asli nama kudu didikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa nu bakal tarung gede-gedean jeung Raja Firaun geus disiapkeun ku Gusti Allah. Malaikat Jibril janggakeun tungkat ka Kanjeng Nabi Syuaib di mana ieu menang di mana apa menang di Gunung Karang gitu. Malaikat Jibril Gunung Karang mah ngaco. Ieu mah menang di surga. Oh, nu mawana sa Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Masyaallah. Jadi eta mah tongkat kayuna kayu menang di surga. Pasihkeun. Ieu ngagunakeunana kumaha ceuk Kanjeng Nabi Syuaib. Gunakeun ketika peuting besi hayang cacaan kitukeun. Waduh. Mereka dua besi aya hewan-hewan anu galak sok totogkeun ka arah. Bahkan lamun hayang ningali ngabuktikeun keistimewaan ieu tongkat ketika anjeun Syuaib berhadapan jeung orai leutik atau orai sedang atau orai gede sok geura kitukeun bakalna calanap sorangan eta si tungkeun.
cek Kanjeng Nabi wah geus tok ciber deui malaikat Jibril keluarlah Kanjeng Nabi Suhaib bawa tongkat tetap jangan kita yang ngabuktikeun Kanjeng Nabi ieu warai coba cek jadan teh ieu nyada geus sarua aja jelema panjenengan atuh lain jelema deui jelema leuwih ti jelema bener baik nyana turun ti Gunung Mabda kemudian kehandap leung Yordan teh rada aja ongkonya rada kanu bala rada aja nyana ternyata geus disiapkeun aya orai di dinya orai nyana ge tetep rada ngarenjag sebab orai itu gede ari tungked sabira tungked kan segede kieu mainnya aja bisa ngadahat tapi nyana yakin nu mawana malaikat Jibril alaihissalam mukjizat ieu begitu orai itu luhudang calangat nyana ngarenjag hampir ngajedag kira-kira gede teuing nyobana cak Allah dicoba kudu letik-letik mah kagok mending gede langsung oraina dikitukeun maksudna mah moal dibalangkeun moal dicekelan jadi ditana ge dicekelan bae cek malaikat Jibril cekelan bae asal dikitukeun huluna kulantaran kaget kabalangkeun henteu maksud mah teu maksud kabalangkeun dah nyana geus leupas aing digegel moal yeuh jadi kaget mah hiji eta kabalangkeun nomor kadua nyana kan geus teu nyekelan eta mah kan kaget pokos anu di Taman Safari eta kan dibere besi jadi lesa tungtung besi na dicekelan bae mau moalekeun aya besi eta teh besi mana di Palembang beda besi di Palembang aya anti maung di Palembang teh aya anti maung besi mun dicekel ku urang moal eta mah kula aya boga kula besina bener ieu mah besi endek nyobaan ka ditu los kula mah can nyobaan besi endek los kula ge boga kan can nyobaan coba bae besi di bawah mah kiai menang di mana ulah tatanya nang di mana heulanan maksudnya coba bae ka ditu lamun memang bener teu di dahar asli berarti lamun teu di dahar lamun di dahar atuh geus sakitu ayana aduh barang dibalangkeun teu kabalan teu maksud dibalangkeun kabalangkeun ku Kanjeng Nabi Suhaib orai anu dicekelan tongkat nu dicekelan kabalangkeun ngarebingan jadi gede calangat ngagedean orai nu aya atuh pan Kanjeng Nabi Suhaib ge kaget tongkat jadi orai engke kumaha aing nyokotna deui aduh kaget jadi kaget wah orai dilegleg glok datang kebeak orai nyana geus dijebe di sisi gunung aing nyokotna kumaha ye nya nyokot deh ya wah bisa-bisa Jibril turun deh nyarekan aing ke kene waduh tapi tekebel eta tongkat ngaletikan orai teh biasa deh ya kadinya Kanjeng Nabi dikitu-kitu orai lainnya itu elah tuh ya itu elah geus jadi tongkat dicekel blak berangkat Kanjeng Nabi Suhaib dakwah ya Allah ya Rabb Kanjeng Nabi Suhaib dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah tongkat sanajan eta merupakan titipan nu kudu dibikeun ke kapiminta pinantueunnyana ketika geus jadi jeung anak manehanana ieu Kanjeng Nabi Suhaib dakwah terus-terusan berang peuting asal hudang dakwah lain narurut saat eta endahan nyen persekutuan masyarakat dihandap dihili dan ku kelas menengah dihili dan ku tokoh-tokoh masyarakat bangsawan kausi kabeh lantaran ieu Kanjeng Nabi Suhaib nitahan ibadah teh ka Allah anu ngadamel langit jeung bumi sementara
loba nu geus kangeunaan kapan pemerintah tokoh masyarakat diberian ti handap dengan gaya nyana masuk ke kuil-kuil, ke kelenteng-kelenteng, masuk ke berbagai tempat peribadahan, patung diberian tetap Kanjeng Nabi Syuaib dengan gagah nyana dakwah terus. Aya jelema nu hina jasa datang ke Kanjeng Nabi Syuaib ya Nabi Allah, kula panempokeun cenah di imah kunaon, kula gering, pemajikan gering, anak gering, aju lamun calager kabeh kula dek iman. Nah lumayan ye cek Kanjeng Nabi Syuaib boga 3 mah ye mulai ti aki-aki jeung nini di mana imah itu di perumahan Maan. Ayo kadeu di itu ayalah imah nage ndek runtuh nini sukuna geus laletik jasa aki-aki kitu keneh rampang rempeng boga anak maruriang ngadoa Kanjeng Nabi Syuaib, ya Allah ya Rabbi abdi aya saguna-guna nama ieu tongkat besi salah ngan ku abdi lah dek digunakeun bae dek supaya ieu nu tilu bisa jadi kekuatan Gusti. Abdi ngadoa ka Gusti nyuhunkeun mun aya kawenangan abdi bejaan mun ulah atuh ulah ieu mukjizat ieu besi salah ngagunakeun abdi mah ieu. Abdi geus jelas yakin jasa geus ningali kada daekna tapi ngagunakeunna tetep besi salah. Oh batur mah boga kaistimewaan bebeja ka Allah. Urang mah batu combong main kata-katakeun bae. Ketek. Teu bisa kitu tuh. Teu bisa tetep bebeja heula ka Allah Gusti. Abdi bogoh ieu ka itu. Ieu dek dipelet melalui combong meunang henteu Gusti. Kudu bebeja gitu. Datang ka kiamat sia moal menang-menang. Nah, langsung turun mukjizat ka Kanjeng Nabi Syuaib bantu. Kudu dikumahakeun Gusti toelkeun. Oh, ditoel. Langsung cek Kanjeng Nabi Syuaib, mana nini ieu geus sabaraha ieu geus sabaraha lila muriangna. Beuh. Ieu mah muriang teh ti pas lahiran nu ieu bae datang ka kuari. Beuh, cek aki-akina teh bisa dipergunakeun cek. Sok aja ngomong kitu sih. Ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ya Allah. Aya doana tah, mau dibikeun ku aing. Sebab eta manjur tah doa eta mah tah. Sapirangan sabaris doang tah, sabaris doang. Doana ngan sabaris doang. Allahumma aslih qalbi. Masyaallah pohara jasa tah. Berarti kan diberesan hate. Supaya ieu kadinya ulah hayang nanaon. Pan urang mah mencet boga kahayang. Geus boga wae kipu doli mah teh lain deui teh. Ieu mah mencet teh. Tetep pencet-pencet tata dua tak. Adi doa heula ku Kanjeng Nabi Syuaib. Allahumma aslih qalbi. Masyaallah. Wa azil aibi. Ya Karim. Pohara jasa tah doa. Beresan hati abdi supaya mulus deuleu ka Gusti jeung pangleungitkeun ka celah abdi nurutkeun Gusti. Masyaallah. Wa zayyinni ya Allah. Ah mali teruskeun doana bae. Geus tah mah lamun rahasia atau geus rahasia. Lain pelit sebab kita bisa pakai pelet masalahna. Asal geus wa zayyinni bae kan lain deui tah. Rada lain deui tah masuk ka ditu. Masyaallah hadi warzukni ka ditu. Aduh. Geus moal bae ka jeung kumaha. Ojol jeung sapi lah tadi. Ieu mah doa mujizat lain lalagaan. Langsung diusap sabada di doa toel ku Kanjeng Nabi Syuaib. Si sukuna si dampalna ditoel toel hiji deui. Harita keneh si nini ngaluncat. Cager, jakna cager. Langsung ka hareupeun Kanjeng Nabi Syuaib, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Syuaiban Rasulullah. Langsung mana deui nomor yang itu anak di juru geus teu daya teu upaya langsung toelkeun ku Kanjeng Nabi Syuaib kana embun-embunana langsung seri kikiran
udahnya lagi sarwa maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Syuaib Rasulullah. Langsung bapakna maca 2 kalimat syahadat keluar bareng jeung Kangjeng Nabi Syuaib dakwah berangkat tiluan boga umat tilu. Masya Allah perih lamun urang ngadengekeun Nabi nu baheula cangkel lamun urang ngadengekeun dakwah Rasul nu baheula nyeri lamun urang ngadengekeun urang mah kuari dakwah jalain dakwah kuari mah urang mah dakwah jeung papada urang sakadar ngalempengkeun toh dakwah mah kafir Buddha supaya asup Islam Kristen supaya asup Islam Katolik supaya kafir supaya maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah orang lain dakwah sakadar ngalempeng-lempengkeun doang ieu mah. Kalempeng-lempengkeun ge teu daek lempeng. Ai keur di majelis bahasa lempeng ye. Barang keluar mah bengkok deui. Datang ka imah ngaringkel. Masya Allah Kangjeng Nabi Syuaib terus bae dakwahna. Ilah amanat ti Gusti Allah cek Gusti Allah lempengkeun Syuaib. Ilu فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغونها من آمن به وتبغونها عوجا eta nu didakwahkeun sakumaha kamari cek Kangjeng Nabi Syuaib wal qur'in kuntum qalilan fakastarakum tilu berkembang pan boga dulur panetanya nu tiluan teh boga dulur kadatangan dulu ulah cicingeun Nabi Syuaib teh rasul boga mukjizat naon mukjizat tungkeun di antarana ulah ditoe ulang cageun kabeneran cenah kula rada torek ge seutik ieu ai setik-setik bong ulah diangsongkeun atuh nu gede-gede bae nu gede-gede henteu cenah coba nanya ngabuktikeun datang ka Kangjeng Nabi Syuaib ku Kangjeng Nabi Syuaib nyana can menta-menta can linda tahu hina kade dicekel ku Kangjeng Nabi Syuaib digosok-gosok ceulina jijang cek cenah nu torek teh can bebeja-bebejacan dia korek-korek cageul langsung maca 2 kalimat syahadat tah dulur ti nini maca 2 kalimat syahadat kabeh dulur ti aki maca 2 kalimat syahadat terus anak-anakna dakwah bareng alhamdulillahirabbil alamin Kangjeng Nabi Syuaib berkat mukjizat na tadi alhamdulillah geus rada ayaan kuari mah lamun dakwah ka daerah anu geus anu nyambut dakwah ka daerah anu geus anu nyambut dakwah ka daerah anu geus anu nyambut perumahan perkampungan geus aya nu nyambut beuki terusiklah pemimpin negara Yordan saat eta pamimpinna ngayakeun musyawarah para penggawa ulah cicingeun yo Yordan milik urang maju mundur di tangan urang ulah diantep nu ngaran Syuaib pilih di antara 2 bunuh usir lakukan tidak mau tahu pohara jasa emang kumaha kitu lalakonna jadi rasul mentek makin rupang nomor 1 Kangjeng Rasul cocobana paling gede kedua wali-wali Allah cocobana gede ketilu ulama salafus sholihin cocobana gede makin luhur makin loba cocoba aja makin gede urang mah pikiran teh lain kitu makin luhurnya makin loba berkat mah sia maka berkat bae pikiran ulang aja berkat. Jadi lamun carita kiai anu wali anu urang mun carita wali Maulana Hasanuddin baheula perang eta teh lain lalagan ngalawan Inggris perang teh ngalawan India anu persekutuan saat eta kapan Cina India kemudian kitu termasuk Eropa ya Jerman ya Perancis ke Inggris Belanda dilawan ku Maulana Hasanuddin numantak eta Masjid Banten aya lapangan ka dieu eta urut tarung ngadu suara jeung Mr. Scott baheula Mr. Scott jago nyanyi hebat jasa suarana nyana selalu menyanyikan melalui gitar nyanyian ketuhanan Kristen nyana
loba anu ngaluturkeun ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin melalui bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ieu Masjid Banten di aya kula kaharep ka belah dieu di dinya aya panggung naek ka luhur panggung Syekh Maulana Hasanuddin mendengungkan Al-Qur'anul Karim jam 12 peti. Begitu dibacakan ku Syekh Maulana Hasanuddin Al-Qur'an jelema harudang kabeh daratang kabeh. Ya Allah ku ngeunah-ngeunahna suarana. Coba bacakan Bu Haji Pendi. Atuh anu keur hudang ge molor. Tak ieu nuantak turunan Syekh Maulana Hasanuddin mah ulah kaget mun ngareunaheun suarana di dituna. Oh, adu kekuatan kan eta adu kekuatan suara eleh mesti sekot. Kusaha ku Syekh Maulana Hasanuddin lantaran hebat jasa Syekh Maulana Hasanuddin daya tarik suara bakhroja dan lain sebagainya. Setelah Syekh Maulana Hasanuddin membacakan Al-Qur'an langsung dijabarkan dakwah lobalan wa rasul Islam otomatis kan peperangan perang Syekh Maulana Hasanuddin emang teu perang eta si jagur nu dimimitianana baheula ngaranna Ki Jibat kemudian Ki Kuat kemudian Ki Amuk kemudian Ki Jagur. Atuh urang-urang Banten teh nyokos kitu acan. Eta jagur teh ya. Oh, nu kabari kula caritakeun anu ngan saukur boga daya 65 meter tapi dengan doa Syekh Maulana Hasanuddin tulis alif ba ta sa alif la saifa illa la fata illa alif la saifa illa dzul faqar isbir eta bacaanana alif ba ta sa. Nah mantap lamun eta diwirid urang gagah ka jagur. Coba tuh cenah kiai wiri menta wiridanana ulah geus mah gelut bae teh. Kejang perang tamah jang perang. Bang perang kayak dibere pokona mah. Asal perang bae geus teu kudu wiri di inuman sakali tembak bae ya. Aduh kiai sama teu kudu di inuman kos kitu bae bakal paeh mah. Atuh geus bae kos kitu bae tah. Jadi teu sembarangan eta ditulis teh alif ba ta sa kahandap. Di dieuna kasisi ka dieu. Terus belah luhurna khairul ummah. Itu naon karangaranna khairul ummah subutul iman. Eta tulisan aya 2 di luhur jeung sis. Bintangna di hareup. Aya nu kadeuleu mun urang bisa neuleuh bintang urang kabarenehan. Di dihareupna teh aya nu genep, aya nu 7, 8, 9. Kadeuleuna ku urang kumaha kadeuleuna. Bang kumaha perang. Makin luhur makin perang lagi kuari ge ulah kadeleuna ngeunah-ngeunan sebenarnya mah nu hararebat eta dicoba ku Gusti Allah ngan urangna teu nyaho cobaan kan terhadap dirina nyada teu pernah nyarita teu meunang batal mun nyarita teu meunang urang mah kakara boga masalah setik haju bebeja bae pan betul kunaon au teu kuat kunaon pepes hulu aing atuh kunaon dipepeuskeun emang kunaon nu kolot malah bae. Oh urusan kos kitu mah teu kudu bebeja kaing atuh teh. Peupeuskeun habak hulu sia. Aduh cenah hulu nu handap ngeunah hulu nu luhur puyeng. Atuh sia teh ngeunahkeun hulu nu handap. Ngalobaanlah ku ari ngalobaan. Iyalah pemimpin-pemimpin bangsawan-bangsawan tokoh-tokoh nyin persekutuan untuk melawan Syuaib nemantakual kuru cekanjeng Nabi Syuaib maneh kudu areling kudu aringet il kuntum qalilan ketika maraneh teh saeutik baheula Pakasarakum kemudian dilobakeun ku Gusti Allah saeutik lantaran sesa maneh teh siksa. Di zaman Kangjeng Nabi Lut sesa siksa Kangjeng Nabi Lut. Di zaman Kangjeng Nabi Saleh geus tersisa lantaran siksa. Saeutik bilangan teh dilobakeun deui ku Gusti Allah. Fakir baheula disugihkeun ku Gusti Allah. Lemah baheula dikuatkeun ku Gusti Allah. Nu sabenerna mah tina lemah jadi kuat, tina fakir jadi sugih, tina saeutik jadi loba. Kudu ingetkeun merena ka Allah, mestina mah kudu taat lain kudu maksiat. Dakwah Kangjeng Nabi SAW. Wadkuru id kuntum qalilan. Singaling ketika maneh baheula saeutik jadi siksa baheula teh ku Gusti Allah. Kemudian berkembang biak jadi loba. Kosa geus loba. Kuari
maksiat lain taat. Mesti nama tatadina sadik loba jadi taat, tatadina lemah kuat taat, tatadina kitu pakir sugih kudu taat. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin deuleu kumaneh kubaca ba akhir-akhirna jelema anu yeun karusakan ngabohongkeun ka para rasul-rasul Allah, dibaheul ngabohongkeun ka rasul Allah, disiksa ujung-ujungna umat Kangjeng Nabi Lot diangkat tanda ka luhur buantingkeun siksa. Umat Kangjeng Nabi Soleh ledeg sing jeleger. Umat Kangjeng Nabi Hud angin teu kira-kira siksa kabeh ge. Wanzuru deuleu kaifa kana akibatul mufsidin. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu lamun bae segolongan nu hariman billazi ursiltu bihi kana syariat hukum nu kudu diutus melalui mawa hukum eta. Wa ta'ifatun jeung golongan lamun minun teh hariman. Dulur pasbiru salalabarnya hatta yakumallahu bainana sehingga Allah ngahukuman di antara urang wa huwa khairul hakimin. Allah nu pang bagus-bagusna jeung pang adil-adilna tukang ngahukuman. Tadap urang ka Allah bae sabar. Mulai ka usik penggede setelah manehanana ngadenge terus-terusan dakwah Kangjeng Nabi Shuaib melalui tongkat nu selalu dibawa, kadang bisa pendek kadang bisa panjang tongkatna. Maka pemimpin Yordan saat eta khususnya di bagian ngayakeun gerakan untuk selalu membunuh ka Kangjeng Nabi Shuaib atau ngusir. Matak diabadikeun di Al-Qur'an. Qulal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Shuaib wal ladzina amanu ma'ak min qaryatina wa la ta'udunna fi millatina. Cek para pembesar-pembesar negara Yordan saat eta jelema anu talakabul sombong luar biasa di kaum Kangjeng Nabi Shuaib nu embungeun iman, embungeun percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Shuaib. Nyana ngomongna hei Shuaib lanukhrijannaka ya Shuaib. Oleh sambatkan ya kaulah bakal gusir jangan kanjeng. Walladzina amanu jeung jelema-jelema nu nuturkeun ka maneh pengikut maneh bakal diusir. Min qaryatina tina garakan wilayah hiji-hiji acan boro hiji sapotong wilayah. Edet. Aula tauduna atawa maneh kabehan buar balik deui fi millatina ka agama kami, agama nenek moyang. Pilih di antara dua. Lamun mana yang selamat balik deui ke agama kami. Lamun mana tetap bae diusir ku kamu. Di samping pengusiran pembunuhan. Ya Allah ya Rabbi endeu kumaha mamarukan. Mulai aya kekerasan-kekerasan terhadap kaum-kaum Kangjeng Nabi Shuaib anu nuturkeun Kangjeng Nabi Shuaib. Geus puguh nu dibunuh. Nu kamari hiji terbunuh jawara-jawara anu geus dipersiapkeun supaya ngabunuh Kangjeng Nabi Shuaib mundur ku ari. Lantaran jawara nomor hijina kabari nu deuk kalawan Kangjeng Nabi Shuaib modal. Kamari geus dicaritakeun panggil ku penggede-penggede negara. Coba sas harus siap ngabunuh. Nyana culak kileuk. Siaheula. Saula. Siaheula. Ih, aing mah kebenaran teu mah pedang aing tah. Lain sih itu saula sih. Kabeh cara dia menghadapi Kangjeng Nabi Shuaib emang kumaha gitu. Gagah Kangjeng Nabi Shuaib. Mata Islam jadi pemimpin kudu gagah teh ya. Nah, iya dalam rangka menghadapi musuh Allah. Geus urang jadi boga presiden teh kudu gagah. Terus saya maju seuri bae. Meureun presiden sia teu gagah meureun. Ketika Amerika ngalawan ka urang lamun teu gagah, ojana mah diajak blusukan. Perang ieu mah lain blusukan. Nah, Kangjeng Nabi Shuaib terus dakwah sementara pemimpin negara siap membunuh atau mengusir atau balik deh ke agama. Tidinya lah Kangjeng Nabi Shuaib ngumpulkeun penganut-penganutna
ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi dakwah teh encan datang kana klimek encan maksimal abdi dakwah teh lantaran abdi ge terang dakwah teh kudu mayoritas iman ka Gusti ieu maka karat minoritas tapi sementara ieu ai ka abdi mah meureunana teu waranian tapi kapan pengikut-pengikut abdi anu iman ka Gusti ieu teh anu sabaraha nu dibunuh sabaraha anu dicacak ge sabaraha anu dipicen ni sabaraha anu teu kanyahoan kuburanana abdi nyagakeun ka Gusti sementara ieu makin dahsyat luar biasa pemimpin negara berikut penggede-penggedena ieu dekayakeun pengusiran nyagakeun sadaya ka Gusti Gusti kudu kumaha ieu abdi teh nemantak Kangjeng Nabi Suhaib ngajawab qala walau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadziba wallahu alam bisawab.